وبلغنا رمضان وحاصل مقاصدنا. Mugi Gusti ngaberkahkeun dina Rajab jeung Sya'ban. Mugi Gusti ngadugikeun umur abdi sadayana kana bulan Ramadhan sareng bakti ka manteuna. Mugi Gusti ngahasilkeun maksud abdi sadayana. Kambeh manusa kalaparan dina poe kiamatna. Mung para nabi sareng ahlina sareng jalmi nu saum Rajabana saum Sya'ban Ramadana sanyana jalma hoyong kana hoyong telapar tedagana. Para nabi telapar dagana hikayati sahabat Sauban abdi sadaya sareng kangjeng hiji waktos kangjeng ngalangkung ka kuburan kangjeng liren sangkedap kangjeng bari nangis teras kangjeng Nabi ngadua kangjeng ngadua ka Allah teras naros sahabat Sauban.
Ya Rasulullah kuna nangis ngadawuh kanjeng hei Sauban ahli kubur di dia di pakuburan disiksa kaulah sareng kang jangan doa ka Allah keur ahli kuburna mangka Allah ngaringan kena ka ahli kubur siksaana ngadawuh kanjeng hei Sauban ahli kubur no pernah puasa sampai tina bulan Rajabna jang pernah nyaring ti petingna moal disiksa ahli kuburna anu puasa sampoena jeung penting qiyamul lailna hoyong karidhoan Allahna ikhlas jangan keriyana angin nuliskeun Allahna ka jalma muslim muslimahna kana ganjaran satahuna tos ngadawuh kanjeng Nabi ningalna wengian mi'rajna kana hiji walungana cai amis leuwih ti madu leuwih ti isbatan salju leuwih sengit batan kastori mangkana ros kanjeng Nabi ka malaikat Jibrilna hei Jibril kerasaha eta walungan sakit
iya indahna baritur istimewana ngawalar malaikat Jibrilna eta walungan nu istimewa kerjal manu maca sholawatna ka anjeun dina bulan Rajabna ieu sakilas hikayatna na kitab Durratun Nasihin hikmah na kanggo sadayana mugi urang sadayana tiasa ngamal